Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemberian tausiah, dan yang ketiga penutup. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian tausiah. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Cecep Sihabudin dari Cijoho dengan judul Membentuk Kebiasaan Qiyamul Lail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana lis-sajidi suhuri syahida wa kamala fihi al-barru haythu ja'alahu lil barakati wal khairati mawlida wa anzala fihi al-Qur'ana mau'izatan wa shifaan lima fis suduri wa huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi jalla wa ala mattakhadha sahibatan wa la walada. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun ja'ana bil bayyinati wal huda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini sarmadan abada amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salama wa aqimut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Musim kuring dihormat para sepuh kali kesepuhan, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, oge tekakankeun para pemuda pamudi mauran kali anu sami rawuh hadir hormateun simkuring. Oge mudah-mudahan urang sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu simkuring dihormat para panitia penyelenggara, simkuring dihormat Ketua DKM Masjid Baitul Salam Kalireng-renganana. Mudah-mudahan urang sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabada ngaturkeun salam kawis kahormatan Islam, puji nu jadi panghias ati urang sangakeun ka Allah anu Maha Suci. Puja salaksa nu jadi panghias rasa urang sangakeun ka Allah anu Maha Kawasa. Syukur anu jadi panghias qalbu urang sangakeun ka Allah anu Maha Ghafur. Jadi alhamdulillah di
dina kesempatan anu berbahagia ieu urang sadayana tiasa kempel ngariung paamprok jonghok patarema panangan sareng wargi-wargi sadayana dina raraga ngalaksanakeun salah sawios rutinitas urang sadayana nu dikemas dina pangaosan kuliah subuh. Daya menjantan harapan kami urang sadayana lintang di urang sasarengan hendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sanes kanten pengorbanan kali perjuangan urang sadayana, mudah-mudahan kalebetkeun deretan amal ibadah nu ditampi ku Allah. Oke, mudah-mudahan liungan urang ayeuna janten wujud nyata syukuran urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan ageng harapan kusyukuran urang ka Allah nu dibuktoskeun ku ieu liungan pangaosan Allah terkendak-kendak ngalusuran kanikmatan ka urang sadayana. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam pamugi sapapaosna curang limpahkeun ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekakantun kasadaya kula wargina para sahabatna tabi'in atba'i tabi'in harapan dugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang kalebet umat mantena anu tiasa mutabaah kana jejak langkah mantena kalayan ageun harapan mudah-mudahan urang kagupai syafaat jagat di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pangaosan rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana dina dinten anu ayeuna urang sadayana parantos karena kaping 20 sasi Ramadan. Harapan mudah-mudahan 18 dinten anu parantos dilaksanakeun urang sadayana kawit saum Ramadan ya mulail atanapi salat sunat tarawihna oge amalan-amalan ibadah anu sanesna anu janten penyempurna kana ibadah urang dina sasi Ramadan sing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dinten ka-20 anu ayeuna sinareng dinten anu salajengna urang dipaparinan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala, urang dipaparinan kakuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang dipaparinan kaistiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, urang dimampukeun ku Allah keur pikeun ngalaksanakeun ibadah. Oke, urang dicukupkeun ku Allah keur pikeun ngalaksanakeun rupi-rupi ibadah, terutama ibadah anu dilaksanakeun dina sasi Ramadan. Oke, mudah-mudahan urang sadayana dijaga diraksa ku Allah tina rupi-rupi balai, tina rupi-rupi musibah anu lungsur mudah-mudahan ditebihkeun ti urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah pangaosan rahimakumullah. Alhamdulillah dina ijing ayeuna simkuring kapecanten kangge ngalebetan di pangaosan alakungan pengatur waktu pangjajak acara umumna sadaya jamaah pangaosan. Mudah-mudahan kapercantenan waktos sing janten kamanfaatan kangge simkuring umumna janten kamanfaatan kangge urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang sadayana dina ngalaksanakeun tugas di Allah Subhanahu wa taala terutami anu kaitan sinareng sasi Ramadan. Alhamdulillah urang sadayana kalayan berupaya semaksimal mungkin urang selaku jalma anu iman ka Allah Subhanahu wa taala urang berupaya ngalaksanakeun kana sakumaha tuntunan agama, ngalaksanakeun parentahan Allah Subhanahu wa taala terutami ibadah yang dilaksanakeun urang sadayana dina sasi Ramadan ieu. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala parantos jelas ngadawuhkeun dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
upami bade dikaitkeun sinaran tema anu dipaparikeun ku panitia kasimkuring nyaeta membentuk kebiasaan qiyamul lail. Ieu adalah salah sawios wujud nyata atanapi karakter anu bakal timbul di jalma-jalma anu ngalaksanakeun ibadah puasa, sehingga salah sawios karakterna adalah jalmi anu ngalaksanakeun qiyamul lail, jalmi anu ngalaksanakeun ibadah dina sabada buga, baik ayeuna ibadah urang sadayana salat sunat terutami tahajud sareng sanes kantena wa ima ibadah-ibadah anu sanesna anu mana urang sadayana ku Allah diparentahkeun ngalaksanakeun ibadah puasa dina bulan Ramadan. Tujuan utamana adalah supaya urang sadayana janten jalmi anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha dina penghujung ayat 183 urang diparentahkeun ku Allah ngalaksanakeun puasa sakumaha Allah geus marentahkeun ka jalma-jalma nu saremeh urang. Nu janten tujuanana la'allakum tattaqun, supaya urang jadi jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna dina nalika jalma geus nepi kana pangkat takwa diraih ku dirina ku ayana ngalaksanakeun ibadah puasa dina sasi Ramadan, sehingga bakal timbul dina takwa ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta karakter jalma anu takwa diantawisna bakal sakedak bobokna, bakal sagedeung sarekna, loba keneh nyarina ti beuting ti batang beureumna. Terus kitu bangsa sadaya. Naon anu janten dalilna? Mana ayat anu memperkuat bahwa jalma-jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala adalah jalma-jalma anu dina waktos leungitna saalit waktu diangge kulemna, saalit waktu diangge bobona, loba diangge nyarina, adalah Allah ayeuna ngadawuhkeun dina Al-Qur'an dina surah Ad-Dariyat. Sakur Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang takwa itu fi jannatin, tetap berada di dalam kebun-kebun, wa uyunin, dan sumber-sumber mata air, akhidina ma atahum rabbuhum, mereka menerima apa-apa yang telah diberikan oleh Allah sebagai Rabb-nya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena sesungguhnya mereka sebelumnya dalam kurun waktu mereka berada di alam dunia, mereka semua selalu melaksanakan kebaikan, selalu beramal ibadah, selalu melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, keberadaan mereka di waktu malam sangat sedikit sekali tidurnya. Jadi dina waktu pentingna teh kurang sarek para sepuh sadaya jalma anu parantos ayeuna buktos eta jalma takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurang sarekna di dieu lain teu sarek teu pararuguh, tapi teu sarekna diangge ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun
lamun mah bae ayeuna dibahasakeun jalma anu kurang sarek ti penting sok disebut begadang, tapi begadangna lain begadang gak karuan, tapi begadangna diarahkeun dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi budangna dipake begadang teu bararuku mah kirang sae, nu sae teh jalma kirang sarekna anu saalit kulemna tapi diangge kana perkara nu positif. Ari begadangna teu puguh judulna mah itu teu sae, bahkan tiasa janten sajabi ayeuna kirang sae matak ngajantenkeun kirangna kasehatan ayeuna urang. Lamun diangge qiyamul lail insyaallah ngajamin eta jalma sanajan kurang beureum, sanajan kurang istirahat, awakna bakal sehat. Tapi lamun dipake hudang teu pararuku, insyaallah itu bakal ngajantenkeun kendala kana kasehatan dirina. Matak Bung Haji Roma Irama dina laguna nyarang kurang begadang beras. Apa kene ibu bapak laguna? Mangga sareng kadayana. Ya baheula sih we pernah leutik heula kan. Lagu judi baheula apal katanya. Lagu lari pagi apal gitu. Lagu begadang channel begadang apal baheula teh ayeuna mah apal kan. Atas sok ibu gara penelitian beda dari ditanya kita ada saluikeun. Begadang jangan begadang. Apa jadi teroretna juga dulu. Kalau tiada artinya begadang boleh saja kalau ada perlunya. Terus kali itu ya. Dari sarasna omah ibu laguna teh mata global ku ajengan sok dipake ayeuna dina ngadugikeun ceramah maksudna sabab lagu omah matak dikenal pikeun ka ayeuna eusina mun teu ibadah mun teu dakwah cinta. Aya jelema kana ibadah jalma anu kapal pasti. Terus dina dunia percintaan saha jelema anu teu resep kana urusan cinta mata nepi ka ayeuna ge napal we lagu omah na baraku sadaya. Deui loba atuh penggemar-penggemar omah porsa ayeuna itu. Atas. Tah saur ayeuna Allah Subhanahu wa taala geus jelas jalma anu takwa ka Allah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Bukti jalma anu takwa mah saari peureun teh tapi lain ayeuna henteu peureun karena begadang anu teu pararukuh tapi begadangna dipake ibadah. Begadang boleh saja asal ada perlunya. Ngertos? Sabab lamun begadang teu pararukuh, begadangna anu teu aya ayeuna tujuan anu positif, bila terlalu banyak begadang. Tuh apaleun? Luka pusat karena darah berkurang. Ini atau nu sok lagu asa dikuatan wajengan dalam ajengan merah itu wajengan sok lagu. Jangan lapar aku ngalah pikir. Jadi duit begitu. Bila kena angin malam harapan diada-ada segala penyakit pasti akan datang darilah itu. Pertanyaan urang kana badah para sepuh sadayana. Jadi ulah ayeuna begadang anu teu pararukuh tapi ku Allah diarahkeun teu naon anjeun begadang bahkan begadang teh jadi ciri jalma anu takwa ka Allah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kurang peureunna loba nyarina sehingga para sepuh sadayana jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala dina waktu penting teh sehingga ngarasakeun kana nikmatna suasana penting. Jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa
waktu subuh keur ngeunah-ngeunah ayeuna ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, dina datang waktu berat itu ngarasakeun ayeuna istilahna teh kurangna ayeuna kanikmatan naon sababna keur ngeunah-ngeunah ayeuna ibadah dina waktu pentingna kaburu beak. Modelkeun ayeuna jalma anu sok resep ayeuna ulin ti penting kaburu berat ngarasakeun ayeuna hanjelu sabab ayeuna ulinna can parat. Modelkeun ayeuna lamun jalma anu anyar panganten mah jalma nu keur pangantenan teu karasa datangna ayeuna subuh teh nu aya datangna subuh ngajadikeun ayeuna hanjelu sabab resep keneh pangantenan. Ngan ieu jalma tiasa ngalaksanakeun ayeuna ibadah dina waktos penting tiasa qiyamul lail teu gampang begitu saja. Namun sababna sabab seueur kendalana para sepuh sadaya, makana urang supados tiasa ayeuna biasa ngalaksanakeun qiyamul lail kedah diusahakeun dibentuk ku urang sadaya supados urang terbiasa munggah dina waktos sulit. Sehingga saur Habib Abdullah Al-Haddad ngajelaskeun dina salah sawios kitabna wa'lam anna qiyamal laili min afdali syai'in ala nafsi. Kanyahokeun ku anjeun sanyana hudang dina waktu penting, sanyana qiyamul lail itu diantawis paling berat-beratna perkara kana jiwa urang, kana diri urang. Pangwegah-wegahna walasyaban ba'dan naum terutama dina nalika dilaksanakeun sageusna beureum. Dan aya malamun jalma teu biasa sok sanajan dileun dina waktu penting teu pati ayeuna ngreget hatena keur pikeun cumeuli dina waktu penting. Nu aya mah para sepuh sadayana karek deui simbutna sok sanajan hiji waktu majalma lilir dina tengah penting teu kuat hayang ka WC hayang ngompol hitip ka WC mah ngompol mah ngan dina sabada ngompol sugan aya inget rek dituluikeun wudu, rek dituluikeun ayeuna hudang, rek dituluikeun salat sunat, rek dituluikeun mutolaah, rek dituluikeun tahajud dan sebagainya. Teu aya nu aya ngan saukur ngan terkeun ciki hungkul ka WC geus beres balik deui ka kamar langsung naon deui. Nah makana saur Al-Habib ayeuna Abdullah Al-Haddad min afqali syai'in ala nafsi, di antawis berat-beratna kana awak urang kana diri urang adalah qiyamul lail, terutama dina sababda ayeuna bukan tiasana jalma hampang awakna, tiasana hifatul dhahri, tiasana ayeuna hampang birit, hampang awak diangge ngalaksanakeun qiyamul lail. Wa inna ma yasiru khafifan bil ihtiyat, pasti nak bakal jadi enteng karasana lamun geus jadi kabiasaan dibiasakeun wal mudawamah didawamkeun wasabru ala masaqah sabar urang nandangan kamasakatan wal mujahadah di awalul amri jeung urang sungguh-sungguh nya-nya dina permulaanana. Semangat para sepuh sadaya. Nanti nalika jalma parantos ngabiasakeun, parantos dawa, sobar dina yang harepanana, sabab lamun teu sobar mah ceuk tadi ke moal jadi. Dan lilir mah sering para sepuh sadayana sapi kurang-kurang kasobaran dina ngalaksanakeun tuntunan agama, maka urang nuluykeun ayeuna peureum deui. Nah dina nalikana urang geus kalian terbiasa dawam teras urang sobar oge urang mujahadah di awal abdi kadituna bakal ngabuatkeun yan fatihu babul unsillah jalma nu geus biasa urang penting bakal ngarasakeun tenangna, riang gembirana, resepna, bungahna deukeut sareng Allah, deheus ka Allah, bakal ngarasakeun amisna munajat wa halawatul munajat, bakal karasa ngeunah ayeuna amis munajat ibadah ka Allah. Sehingga jalma anu geus kitu kaayaanana wa inda dzalika la yasbaqul insan minal qiyam. Jalma anu geus kitu bakal timbul
semangat terus moal wareg-wareg hayang hudang ti penting. Moal dugikeun ka ayeuna teu ngalaksanakeun, moal dugikeun ka males para suku sadayana. Naon sababna? Sabab lamun jalma geus ayeuna biasa hudang ti penting ngalaksanakeun ibadah dina waktu penting, itu jalma geus deukeut-deukeut kana karakterna jami-jami anu soleh anu al-qaimina bi hukukillah wa hukukil adami. Makana para suku sadayana urang ayeuna aya dina sasi Ramadan, justru ieu sasi Ramadan aya kaitan erat keur pikeun urang membentuk kebiasaan qiyamul lail. Sabab jalma puasa Ramadan supaya naik jadi jalma anu takwa ka Allah. Barengkeun salah satu di antawis ayeuna karakter jalma anu takwa ka Allah saudina surah Ad-Dariyat, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, orang-orang yang kurang tidurnya pada waktu malam untuk dipakai ibadah qiyamul lail, melaksanakan sholat sunat dan lainnya. Hari nu deukeut mah dina bab ayeuna qiyamul lail teh kurang ibadah, tahajud ya dilaksanakeun dina sageusna dan sahe para saudara. Bahkan dina sasi Ramadan lain ngan saukur ibadah anu dilaksanakeun dina sabada eureum, ibadah anu dilaksanakeun kurang dina sabada salat tarawih pun itu lebet kategori qiyamul lail. Namun margina para sepuh sadayana sabab qiyamul lail aya keterkaitan sareng salat sunat tarawih, sehingga dina sarasawis redaksina Rasul ngajelaskeun man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hari qiyam itu masdar tina qoma, artos qiyamul lail. Hari qiyam teh ayeuna masdar, qoma ieu mah tina ayeuna lapan ayeuna qiyamun. Cek sawarena mah aslul wahid teh masdar, cek sawarena aslul wahid teh fi'il madhi. Qoma ya umum qiyaman. Jadi qoma jeung qiyaman teh sarustak para sadaya. Makana qiyamul lail itu bisa jadi dina bulan puasa urang ngalaksanakeun salat dina sabada buka menjelang ayeuna sahur. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, bahkan ayat salajengna wa bil ashar hum yastakbirun, terutama dina waktu sahur maranehanana loba istighfar minta pangampura ka Allah. Nah, salat tarawih pun itu kalau qiyamul lail dan cek Rasul man qoma ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jalma anu ibadah dina waktos ayeuna wengi sasi Ramadan bari hujan terdasar na iman oge karena Allah, maka bakal dihampura dosana. Oge dina hadis nu diriwayatkeun ku Abi Hurairah, Rasul ngadawuhkeun yurabbu fi qiyami Ramadan min ghairi ayat murabbihi bi azimatin. Jadi Kanjeng Rasul ngainstruksikeun dina sasi Ramadan bari lain instruksi ayeuna anu wajib min ghairi azimatin. Namun lagi instruksi ayeuna tarawih itu instruksi sunat, maka baheula di zaman Kanjeng Rasul, Rasul ngalaksanakeun salat sunat tarawih berjamaah di wengi, geus di wengi mah Rasul angkat. Naon sababna? Ya Rasulullah pangan teu suping deui. Saur Kanjeng Rasul, kaula sieun dianggap, kaula sieun disangka ieu tarawih salat wajib para sepuh sadaya. Leres kitu. Nah, disiarkeun dari salat sunat tarawih berjamaah di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Sepakati ku ayeuna pupuhu ayeuna agama dina waktos harita, mata dina waktos kekhalifahan Umar bin Khattab gebiar deui ngalaksanakeun salat sunat ayeuna tarawih berjamaah dugikeun ka wayah ieu. Bapak berjamaah diwengi pertama syukur Allah syukur pada saya. Nah dinawahi kawakan Kanjeng Rasul di bumi disusul ke sahabat, ya Rasulullah kunaon teh ka masjid itu makin penetapan hukum. Ada bulan puluhan kurang ada Rasul yang tilu penting, orang yang tilu penting bae eta kedua pada saya atas itu makin penetapan hukum Kanjeng Rasul mah.
Kenetapkeun bahwa sholat sunat tarawih teh itu status hukumna lain wajib tapi pangkatna sunat. Mata cek Rasul kaula sieun lamun tuluy-tuluyan kaula datang ayeuna kana berjamaah sieun dianggap ieu sholat tarawih teh wajib. Hartos sadaya. Nah makana itunya aya keterkaitan tiasa janten urang dina bulan Ramadan keur ningkatkeun kualitas katakwaan urang dina waktu wengi kahade ulah kakankeun tarawih oge usahakeun lamun mah bae ayeuna urang teu aya wagelan urang sehat urang mayun deui ka Allah urang ngadeukeutkeun deui diri urang ka Allah sateu acan urang ayeuna sahur di dinya aya waktu-waktu sangat berharga. Bisa jadi ibu-ibu dina waktu sateu acan sahur mangga buka neraskeun tadarus tiasa jadi ngalajenkeun sholat sunat tiasa jadi mutolaah kitab sapertos nujan terkabiasaan ulama-ulama dina nalika ayeuna waktuna loba kakumpul dipake ayeuna ngaderes kana kajian-kajian ilmu agama. Nah salajengna para sepuh sadayana naon atuh panna ayeuna urang kudu membentuk kebiasaan qiyamul lail kudu diusahakeun urang sing jadi jalma anu daek ngalaksanakeun hudang ti beuti ngalaksanakeun salat sunat tahajud jeung sajabana dipake maca Al-Qur'an dina waktos wengi nyeungeurkeun sholawat dina waktos wengi kitu nya bahkan nyeungeurkeun tasbih istighfar ayeuna dina menjelang waktu sahur sabab di antawis kautamian jalma anu biasa ngalaksanakeun qiyamul lail adalah kautamianana salah satu jalan menuju surga Allah. Jadi salah satu cara keur pikeun nganterkeun jalma meunang surga Allah. Atas janten kautamaan qiyamul lail para sepuh berdasarkan hadis Rasul. Itunya di garis bawah tina hadis Rasul eta kautamaan qiyamul lail adalah salah satu jalan anu bakal nganterkeun urang lebet kana surga Allah Subhanahu wa taala. Mana hujan dalil konkretna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Rasul dina waktos kanjeng Rasul awal berada di kota Madinah saatosna Rasul hijrah di kota Mekah ka Madinah enggal keneh kanjeng Rasul aya di kota Madinah Rasul ngainstruksikeun ka para sahabat. Saur Rasul ya ayyuhan nas absus salam wa aqimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wa nasuniya tadkhulul jannata bisalam. Dina sababaraha aya nu diuntikeun ku Rasul aya nu kaitan sanana qiyamul lail. Upami dipapai sadayana anu diinstruksikeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina nalika enggal keneh aya di kota Madinah saur Rasul, he manusia-manusia, he sahabat-sahabat, absus salam masurkeun ku anjeun salam. Sehingga ayeuna salam kasih dijantet kata-kata pembuka dina nalika anjeun panggih jeung nulur anjeun. Rek panggih anjeun jeung jalma nu wawuh rek teu wawuh anjeun kudu memulai ayeuna ucapan anjeun ku ucapan salam saling mendoakan keselamatan. Bahkan sunat jalma paheula-heula keur pikeun ngalemparkeun salam dina nalika jalma geus aya ngucapkeun salam dina nalika ayeuna ngan saukur aya sakurang nu dilemparkeun salam anu disalaman anu dibere salam maka wajib hukumna ngajawab salam dina nalika ngan saukur urang-urang ngawungkul di salamana. Ngan dina nalika aya jalma ngalemparkeun salam ka urang dari urang seueur sapertoskeun di tempat panaosan hukum ngajawab salam dina situasi sapertoskeun kitu adalah fardu kifayah. Tapi geuning cenah ajengan sok maksa di bulan balik hartos sok maksa apikeun kaluar sababaraha pantun hayang balikan deui maca salam sok aya nu dugikeun ka ngaluarkeun pantun di samping teu diselepak ka kuping tapi teu kompak salam deui leres kitu buah salam buah kesebek nu ngajawab salam jiga nu ambek balik deui
para sepuh sadayana tesawios-wios sok sanajan cukup dijawab kusawarena, tapi model jalma-jalma ayeuna mubalik kondang, mubalik panggung sok hayang bolak-balik maca salam, hayang katingali siarna Islam dina ngamasurkeun salam dan Rasul ngajurkeun afsus salam. Kartos para sepuh sadayana. Nu kadua mau diinstruksikan ku Rasul wa aqimu ta'am cek Rasul teh berilah makanan orang-orang yang memerlukan makanan. Bisi aya jalma nu lapar sok bere dahareun, bisi aya jalma anu haus sok bere cai, sehingga jalma nu mere bareng ka jalma nu lapar, jalma nu mere ayeuna seger ka jalma anu haus, insyaallah tangga di akhirat bakal jadi jalma anu bagja. Anu salajengna saur Rasul wasilul arham tepungkeun ayeuna kabarayaan. Allah nandaskeun dina Al-Qur'an wa taqullaha allati tasaaluna bihi wal arham. Dina Al-Qur'an alladziina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala, itu adalah jalma anu bakal meunang akibat anu sae bakal dilebetkeun kana surga adeuna Allah. Urang ngalaksanakeun silaturahmi nu salajengna wa sallu bil laili wan nasu niyamun. Saur Rasul wa sallu kudu salat anjeun bil laili di waktu malam. Wanasu dalam tingkah keadaan manusia itu niamun pada tidur. Batur terkibrat urang budang, batur terkibrat urang cumelik, itu bakal nganterkeun ayeuna kana naon? Kana asupna surga ayeuna, asupna kana surga Allah. Saur Rasul tadkhulul jannata bisalam, maka anjeun bakal asup kana surga bari ka aya salam. Aya masuk surga aya berpesan. Oh ya, Rasul nganterkeun mere ayeuna petunjuk ka urang cek Rasul sing daek ngamasurkeun salam, sing daek ayeuna ngabungtoskeun sosial, sing tiasa ngajaga ayeuna silaturahmi, oge sing daek salat leutik dina waktos batur berkiblat, sing daek ayeuna cumelik leutik dipake ayeuna eudeus ka Allah, munajat ka Allah, mengkaji kajian ilmu agama, insyaallah dina waktu malam itu adalah waktu yang sangat spesial. Dipake ibadah mata tenan, lamun jalma anu masih keneh diajar, taruhlah mahasiswa, mahasiswi, santri, santriawan dipake ayeuna ngalaksanakeun ayeuna kajian ilmu bakal nakal, kuat nakal. Karaos musim kuring pasantren lamun mah bae kajian ilmu diapalkeun keur waktu ti peuting tengah peuting terutama napalna teh lumayan. Artos napalna teh lumayan. Pada awet para sepuh sadaya. Sabab kekuatan kieunya ku ayeuna rahasiana dina waktu anu spesial. Rasul tadulu jannata bisalam, bakal asup anjeun kana surga kalawan salam. Mudah-mudahan ku aya urang qiyamul lail, salat sunat di peuting, tarawih, tahajud, loba maca Al-Qur'an, jeung sabajabana nganterkeun urang diasupkeun kana surga Allah. Rek surga Firdaus alhamdulillah, rek surga Aden alhamdulillah, rek surga ayeuna Ma'wa alhamdulillah, rek surga Naim alhamdulillah, rek surga Darussalam alhamdulillah, rek surga Darul Muqamah, Darul Ayana amin geuna maqamul amin atanapi surga Huldi alhamdulillah. Da eueuh kacaritakeun ayeuna jalma anu aya dina surga teu betah. Rek surga makna baik, ngaran-ngaran surga mah adalah tempat kalimatan di Allah. Anu kalimatanana dijelaskeun. Kalimatan surga terbiasa dibayangkan kurang tiarina keneh malah ainun ro'at wala udhun sami'ah wala khotor ala qalbi basar. Panon nu ayeuna moal mampu ngabayangkeun ngeunahna nu katingali ku panon. Sepil anu ayeuna moal mampu ngabayangkeun ngeunahna nu katingali sepil engke gae. Ngan saukur bisa ngabayangkeun anu ngeunah ayeuna cek panon ngeunahna teh tak kieu-kieu, cek sepil ngeunahna teh kieu-kieu. Hati an ieu moal bisa nyelepekeun kana indahna nikmatna kaayaan surga. Maka tak terhingga, tak terbayang, sulit dilukiskan dengan kata-kata indahna nikmatna surga Allah Subhanahu wa taala. Kan tenan zaman aya di surga biasa tepansar Allah Subhanahu wa taala. Dua para sepuh sadaya.
Tiantawis kautamian ayeuna dia mulai lepang urang kedah termotivasi, urang kedah ngabentuk kebiasaan supaya urang jadi zaman daek udang dipetik dan cekolot ge hayang ayeuna istilahna jadi jelema masing kuru cileuh kentel peucit bulan puasa contohna. Insyaallah urang ukuru cileuh kentel peucit insyaallah dengan iman dan wah disabar urang bakal dihampura ku Allah bakal naik derajat jadi zaman takwa di mana zaman geus jadi zaman takwa Allah nyawiskeun surga pangbalikan zaman takwa. Maka kalau ngobrolna singkat-singkat baik lah yang sukses masing naik ku naon cileuh kentel peucit naik ku cileuh teh cileuh na teu pati ayaan artos sok urang nyari urang peuting teu moal daekeun di cileuh teh artos sok aya cileuh teh dina nalika urang naon beureuh mata si guru cileuh teh dina hati ulah mereka sepetan cileuh bicil ari cileuh ayeuna moal bicil dina nalika urang nyari berarti jalma anu nyari terus dina waktu peuting moal pati aya cileuhan itu bahasa kalau baheula gitu. Ras burung ayeuna cileuh kentel peucit kentel peucit kenaon? Wasa para musada. Oh. Nah, ngosongkeun perut gitunya. Urang ayeuna ngosongkeun perut, gitunya ngosongkeun patuangan bari diangkit ngalaksanakeun ibadah puasa. Nah, makana nu salajengna kebiasaan qiyamul lail anu diusahakeun urang dibentuk urang bakal ngaraih urang tina kautamaanana naon bakal naikkeun derajat di surga Allah. Cek tadi bakal diasupkeun ka surga. Di surga teh aya tingkatanana. Jalma mundang peuting mah saja di jero surga teh di surga teh aya dina level anu luhur. Leres-leres sadaya. Sausaha saur junjunan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Rasul inna fil jannati ghurafan. Inna fil jannati sesungguhnya itu tetap di dalam surga apa ghurafan ada kamar. Inna fil jannati sanyana eta tetep di jero surga naon ghurafan aya kamar. Turah duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Anu eta kamar teh tiasa ditinggal luarna bisa ditinggal ti belah jerona tiasa ditinggal putih belah luar jadi indahna teh para muslim jadi di luar bisa ningali ka jero nu jero bisa ningali ayeuna kana indahna di luar saur Kanjeng Rasul eta kitu di jero ayeuna surga teh aya satu ayeuna kamar itu nya anu eta kamar teh bisa katingali di luar ka jero bisa ningali di jero ka luar bisa ayeuna katingali maka dina waktos harita aya orang Arab ngadeg naroskeun ka Kanjeng Rasul liman hiya ya Rasulullah kanggo saha eta ya Rasulullah saur Kanjeng Rasul wal ranana qala ngajawab Rasul liman atau al-kalam wa amat ta'am wa adama siyam wa sholat lillahi bil laili wan nasu niyamun. Tadi di garis bawahi di antawisna sesuai sareng tema jalma anu bakal menang ayeuna posisi level kamar anu luhur darajatna adalah jalma-jalma anu sok salat karena Allah dina waktos wengi dina kayaan batur geureunan naon cenah geureunan sare atas rasul jadi kita gokodana lah tekuat urang euy urang pipeuting teh panona keset aya we ayeuna main bola jag-jag Ibu kuat panona teh aya beras susah urang geus kuat kieunya dibeuting teh kieunya geus kuat moal benjal kaseueur alasan geus kuat urang aduh ayeuna ka masjid teh ka tempat pengajian cangkeul kieunya leumpangna aya we hiburan paheulana ieu teh. Nah para sadayana itu adalah keutamian jami'an qiyamul sehingga biasa diupayakeun urang keur ngaraih kana kautamian tina ayeuna urang ngabentuk ayeuna urang supados janten jami anu ngabiasakeun gugah wengi diangge ibadah. Hartos
hiji pangintenan identikna kana salat tahajud jeung salat-salat sanesna, kaduana biasa kurang ayeuna diperluas asal kurang ibadah dina waktu sunyi itu saur pahaman ulama itu kalebet dan kurang qiyamul lail. Aras nu katilu pangna ayeuna urang kedah ngabiasakeun qiyamul lail diusahakeun dibentuk urang sabab qiyamul lail adalah kebiasaan jalmi-jalmi soleh oge ku qiyamul lail bisa ngahapus kana dosa. Kebiasaan jalmi soleh hartos saur Rasul alaikum bi qiyamil lail fa inna mudak musolihin qablakum. Anjeun kudu misti sing daek udang penting sabab eta kebiasaan jalmi soleh. Sampai anjeun bahkan wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lisayyi'at wa manhatun lil ismi wa maghfiratun lidaya'il jasad. Hazibu duga begitu eta teh kebiasaan jalmi soleh bakal ngajadikeun deundeun posisi urang sareng Allah ngiparatan kana dosa artos teras bakal jegah tina migawe ayeuna ka awona dosa bahkan bisa nolak tina berbagai penyakit. Lamun gadang teu karuku macet tadi bakal nimbulkeun naon? Bakal nimbulkeun penyakit. Bila terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Geuning para sepuh, tapi lamun mampai urang begadang nanti angge ayeuna qiyamul lail, diangge ibadah, moal jadi penyakit insyaallah bahkan jadi nolak penyakit. Bakal sehat para sepuh saya. Bir umpamakeun puasa ceuk saluan mah asa rek ayeuna ngajadikeun penyakit. Komo ayeuna nu babari lapar aku sieun kalah ka naon cenah? Sieun kalah ka kampung, sieun kalah ka kasida, tapi cek Rasul subuh tasimu ulah hariwan. Sok parwasa insyaallah bakal sehat. Aya para sepuh sadaya. Sok ke urang loba geuningan dina berobat ge. Urang rek ngalaksanakeun ayeuna berobat loba anjuran rek dipariksa geuningan. Urang citah puasa. Atas mereka dioperasi kita puasa atas berat sadaya sanajan puasa dulu kesehatan seperti gula bakal barandaan sabab mereka dipariksa itu kan jadi nuduhkeun bahwa puasa itu nganterkeun sehat para sadaya luka opat para sadaya pangna urang kedah berusaha membentuk kebiasaan qiyamul lail sabab qiyamul lail itu adalah salat sunat yang paling utama. Yang kami santero sholat ayeuna sunat Rasul ngaapis sholat penting itu adalah sholat anu utama. Saur Rasul afdhalus sholati ba'dal maktubah qiyamul lail. Terus gitu barusan. Afdhalus sholati adapun yang lebih utamanya sholat ba'dal fardhu setelah sholat fardu itu qiyamul laili ibadah di waktu malam. Nanti penting sholat tahajud, sholat ayeuna hajat, atau munajat ke Allah, atau ngadon tadarus dina bulan puasa, jeung sholawat, atau loba ke istighfar, wabu ayeuna wabil ashari hum yastakbirun. Itu bakal karain para sepuh sadaya. Ras jalmi anu ngalaksanakeun ayeuna qiyamul lail bakal meunang kautamian pangapura diusahakeun sing janten kebiasaan jalma anu qiyamul lail bakal kenging kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saur Rasul jalma ayeuna anu budang dina waktos wengi bakal diluhurkeun darajatna. Bahkan ceuk sapalina katerana wa'lam anna syarfal mukmini qiyamu bilail. Kudunya mah urang sanjanya namun dia determin adalah daek saya kasih jalan budang dina waktu penting. Jadi bakal ngahasilkeun ayeuna kamuliaan, bahkan bakal ngadatangkeun kawibawaan atas
Dina nalika jalma ayeuna boga pangkat kedudukan teu eureun qiyamul lail bakal leuwih naik pangkat kedudukanna. Jalma anu berlimpah ruah dina harta bendana teu eureun ayeuna qiyamul lail justru bakal semangih ayeuna terbuka pintu rezekina. Teu percaya buktoskeun para suku sadaya. Piraku dalil-dalil ayeuna geus jelas. Rasul nu majelaskeunana asa piraku lamun terpercaya ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahkan jalma anu qiyamul lail anteng ibadah dina ayeuna waktu wengi lamun mah bae maca Al-Qur'an pikeun kamunang ratusan bahkan ayeuna ribuan ayat ngomong kitu nya. Beh dieuna puluhan ayat, ratusan ayat diangge ayeuna bacaan urang waktos wengi, terutama diangge bacaan dina salat, henteu diangge salat ke urang anu tadarusna waktos wengi, insyaallah jalma bakal kaluar dina pangkat gopirin. Insyaallah jalma bakal dina menang pangkat anu mentaati ka Allah nuturkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah makana mudah-mudahan urang sadayana yuk sasarengan bulan puasa sering didulikeun ku para ajengan, bulan tarbiyah, bulan didikan. Mudah-mudahan ku ayana urang biasa sabulan ngalaksanakeun salat 20 rakaat ditambah ayeuna witir 11. Terus ibu sok 11 deh. 7. Alhamdulillah gitu. 20 rakaat, 7 rakaat. Sabulan eta teh para suku sadaya. Bulan puasa jadi didikan. Berikut tina pelaksanaan sholat sunat tarawih itu qiyamul lail dilaksanakeun ba'da sholat isya. Insyaallah ku ayana jalma tarawihna anteng ti tanggal 1 nepikeun ka tanggal 10, 30 henteu ayeuna kakatun bakal membekas, bakal ngabuahkeun insyaallah dina bulan Syawal jeung kaditu lagi bakal ngeuleuyeun daek sholat sunat. Piraku nu 20 rakaat ditambah 7 rakaat lamun nu 7 witirna ditambah 11 rakaat lamun 11 witirna lamun ayeuna 3 jadi 20 tilu 25 27 28 mampu tilu hiji mampu tunggal penting dina bulan Ramadan. Piraku ayeuna teu ngabuahkeun bulan Syawal teh kadituna urang aya peningkatan dina ngalaksanakeun ibadah sholat sunat rek tahajud jeung ayeuna ibadah sholat sunat anu sanesna. Naon atuh diantawis tip anu bakal nganterkeun jalma kitu nya tiasa ayeuna biasa bugah dina waktos wengi sering beusi goreng dideulikeun dina deresan anu sok dianca aya kasauran ayeuna ulama dina kitab ayeuna anu sok didares wa yu'inu tajdidul wudu wa dzikruka qoblal ghurub musabbihan mustaqbilan wa ibadatun bainal isya wa maghrib tarkun kalaman ba'da dzalika qobila. Aya ibu cara anu biasa kurang diupayakeun supaya jangan rumahnya lain teh aya dan penting teh hese hartas ayeuna 10 teh hese udang para saya dagangan merek ayeuna se para sadaya diantawis anu bakal nganterkeun jalma bisa udang tina waktos wengi keur pikeun ngalaksanakeun ayeuna qiyamul lail keur pikeun daek ayeuna udang diputi rek tahajud salat mutlak salat hajat istigharah rek daek maca Quran dipetik istighfar tasbih dan lain sebagainya diusahakeun ku cara dina nalika jalma ayeuna dina keseharianana daek ngabuktoskeun dawamul wudu ku cara sering nganyar wudu tos kan tenan batal wudu teu batal ge dianyarkeun. Ada wudu teh wudu anu istilahna teh ngaleungkeun hadas atas nawae wudu ali robil hadasil aswari aya wudu teh keur ayeuna nganyar wudu can batal wuduna mah ngan urang dianyarkeun geus dilateuhi kitu nya. Atas cek Rasul sunat tajdidul wudu. Nah, kan tenan urang batal teu batal geus dilakna urang
nanyar wudu di antara bakal nulungan urang ke bakal gampil bunggah dina waktos wengi adalah dina nalika urang sok ayeuna daek nyanyar wudu atanapi urang sok daek ayeuna tajdidul wudu sok omong lamun urang nepikeun ka dawam selalu gaduh abdas. Eta selesai punya. Urang udah sering kali ka WC mestrinya. Ngan tiap ka WC tuluy. Atas barang saya boleh maka guru itu jadi dulu kaya lagi apa yang kene kiatna dina gaduh abdas salah satu kursi gue yang mau digaruk jadi santriwan aja hari ngawas saya baru kursi gue jadi itu dan gue ini dan dalapan itu kas duhur karena musuh pasaran bulan puasa 17 PL tiap kamar itunya ada satu saya 2 PT gitu di jam 8 lebih ke jam 12 upami dina hari-hari biasa jam 8 dibikeun kalau bukan mah naos teh di saat acara waktu sholat jam 8 di kelompok jam 4 dibikeun jam 4 dibikeun ka maghrib gitunya atas upami ayeuna asar biasa sudah istirahat gitu. Upami ayeuna di ieu mah aya naos di sanes gitunya tangke para sepuh sadayana wengi gitunya bisa dibikeun ka tengah wengi tanu sok pun disimpulin sarang disimpulin di ditu kira langsung 4 tahun lah gitunya 4 tahun eta unggal dinten ngaos jam 8 bulan puasa bulan biasa jam 8 setengah 8 duikeun ka duhur taya tara aya istilah ningali ayeuna akan ningali punguru dina nalika datang ayeuna waktu lohor ka bumi heula rek abdas atau kaluar heula rek abdas buat kalau urang mah sakwati dia ngaji ge dia kesubuh teu kadang ngumpul gitu aya nupes aya eta meunang-nahan eta teh kadang-kadang lamun kalepasan menjadi pirit-pirit ditahan barang saya tah dawam wudu gitu jam 4 tepikeun ka ayeuna maghrib bahkan dudikeun ka isya para sepuh sadaya antang laki we para dosen laki ningal unggal dinten gitu ngaos jam 8 nepikeun ka lohor asal laki ningal kamu heula bade atas ketika tempat abdas di masjid teras we ka ibadah itu nuduhkeun kana dawam wudu atas para sepuh sadaya wah urang ya terus we disarana nah sunatan bagi dari kurang kayak ngaji wudu gitunya atas rek ayeuna maca kajian ayeuna ilmu wudu gitu rek kurang rieu wudu jadi insyaallah tak keur pikeun budak leutik wudu ge nulungan kadua si siang deui mun sok agok nya sadaya nu kadua para sadayana nu bakal nulungan ayeuna urang tiasa munggah dina waktos wengi wa dzikru ka qoblal ghurub atas musabihan mustaqilan insyaallah dina nalika urang loba pikir loba ayeuna urang ngaos tasbih para sepuh sadayana dina sateu acan surupan poe dalam artian samemeh maghrib urang loba eling ka Allah insyaallah eta bakal jadi wasilah urang bakal hudang dina waktu sungi teh moal hese-hese teh atas moal cenah moal hese-hese teh moal hese-hese teh lamun mah bae urang dina waktos ayeuna siangna sateu acan ayeuna maghrib urang selalu zikir urang selalu tasbih ngamasucikeun ka Allah Subhanahu wa taala artos ras para sepuh sadayana wa ibadatun bainal isya'i wa maghribin ibadah di antara isya jeung maghrib itu bakal ngajadikeun ayeuna hudang dina waktos para sepuh bakal mual sesah-sesah deui mual rapat-rapat deui panon teh para dosen asal jalma selalu ngahirupkeun antara isya jeung ayeuna maghrib antara maghrib jeung isya ras mukawabatna tarkun kalaman ba'da dari kagofila gitunya urang tinggal tina nyarios anu teu paralu atas tinggal nyarios anu teu paralu ulah loba ngobrol anu teu aya manfaatna insyaallah
tiasa ngalaksanakeun nembe dawa kudu atanapi loba nganyar wudu teras ayeuna dikir hartos eling ka Allah sadrajan maghrib selalu ayeuna dikir selalu pasti teras antawis maghrib teu bisa dihirupkeun kitu nya ngaos Al-Qur'an sholawat sholat sunat dan lain sebagainya insyaallah bakal ngahampangkeun diri urang buah suami nah harek diangge sholat sunat nah harek diangge ayeuna ngadaros buka penginana nah harek diangge ayeuna urang naon nyarioskeun ilmu kitu nya oke bakal nganterkeun urang bakal gapil buka wengi urang loba ngajauhan tina cariosan untuk para lugu urang ngobrol sakira aya manfaatna teu aya manfaatna mah urang di tebihan harusnya bahkan saja di eta para sepuh sadayana ulah seueur teuing tuan leudeut aya ulah seueur teuing tuan leudeut Imam Sulaiman Ghazali yang tuliskan ulah seueur teuing tuan leudeut jadi tuan leudeut kedah aya batasanna ulah pedah kena urang puasa di isuk nepikeun ka maghrib tahan datang maghrib sagala diasup boro-boro udang penting rek disarge buka boro-boro ayeuna tahajud tarawih leuleuh naon sababna seueur teuing barang tuang barang leudeut nu kaduana cek Imam Ghazali mah kitu nya eta ulah capek teuing ti beurangna hartos ulah capek teuing di beurangna nu katiluna usahakeun ulah kakanpun hae ulah hari kaya teh bobo urang dina sadaacan duhur di pasantren teh dianjurkeun pisan eta dianjurkeun pisan kaya ulah teh bobo dina waktos sadaacan ayeuna duhur dinya begitu menjelang urang deukeut ka duhur urang kula memeh adat urang sudah deui lain sare memelon urang japil lain nu kaopatna ulah migawe dosa dina waktosnyana usahakeun jauhan urang dina padamelan anu kirang sae insyaallah upaya nu diusahakeun urang anu nembe bakal nganterkeun urang biasa ayeuna ngabiasakeun kana gugah bumi deukeut ka Allah ibadah ka Allah munajat ka Allah ceuk kadieu bakal ngarasakeun ngeunahna munajat halawatul munajat jalma anu geus ngarasakeun ngeunahna dina ibadah penting rek naon bae kegiatanana asal positif insyaallah eta teh ngeunah eta teh moal aya tandingna leuwih ngeunah tibatan jaman nu ngarasakeun ngeunahna kulit-kulinan keur waktu hidup di alam dunia naon pangeunana urang nu ngarasakeun urang laku naon uli naon tah ayeuna jalma anu geus ngeunah budak di penting bakal ngarasa ngeunah leuwih ayeuna ti sagala rupana sehingga lamun ceuk tadi ge teu aya anu ngabingungkeun teu aya anu ngahanjeurkeun keur pikeun jalma geus biasa urang penting terkecuali datangna waktu bulan atas para sadayana tadi mudah-mudahan saos ayeuna teu tiasa dipikeun sadayana panjenengan waktu insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala deureun kalusuran hidayah taufik ka urang sadayana mudah-mudahan ilmu anu terus kurang dikawit kapi hiji duit dan ayeuna bahkan dina sasi-sasi ayeuna sadrajana biasa dina kegiatan rupa nusratin mudah-mudahan dan ilmu manfaat dan berjasa kaki urang sadayana mudah-mudahan kuleng ka urang ayeuna dina sasi Ramadan dan terwasilah naik derajat urang di hadapan Allah dan terwasilah ngiparatan ka manusia urang sadayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terdirek kalusuran hidayah taufik kabuhan sadayana mudah-mudahan dina sasi Ramadan ayeuna urang jadi jalma biasa tingkat kualitas katakuan urang Allah usau urang utawi urang jeung ibadah sanesna terutama kaitan jeung kesan ku aya urang ibadah dina waktu wengi tiap lail nganterkeun oge kana urang ayeuna takwa Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun kaduana mudah-mudahan dina sasi Ramadan ayeuna urang sekian berjalan selalu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala dina ayat wala allakum tashkurun mudah-mudahan karain urang oke dina ayat salajengna aya dengan Allah la'allahum yarshudun mudah-mudahan selalu urang keras ibadah ka Allah ngadungan keras urang ka Allah mudah-mudahan urang
selalu diserahkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada.
ya Allah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana amin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in wa rahmatullahi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Syekh Sihabuddin yang telah menyampaikan tausiahnya. Sebelum saya tutup acara pagi ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, dan mohon maaf apabila selama saya memandu acara terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup acara pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.